Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami wasta abdi Akmal di kelas 4B Tolha bin Ubaidillah. Abdi bade macakeun saja tentang kebun binatang. Ini Beri Putra Mandar. Kungsi abdi ke kebun binatang. Loba satu ciptaan Allah. Nino anu ieu beda rupa. Nino anu itu lain rupa. Sasatoan anu dicipta ku Gusti jadi tanda. Gusti nuhun teuing ieu di dunia. Tos dipaparin rupa-rupa satu anu loba manfaat pikeun manusia. Muga diri oge bisa syukuran maparin doa jeung keimanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.